akhir zaman si Kangjeng Nabi bakal terjadi pemerintah anjeun bakal manggihan para pemerintah tari pura nyaho anjeun kehebatan anjeun jaho kagagahanana tapi hati anjeun bakal ingkar anjeun jaho kehebatanana tapi hati anjeun bakal ingkar anjeun nyaho kapinteranana tapi hati anjeun bakal ingkar lima ya Rasulullah kunaon lantaran teu percaya ketika can kana kajujuran jeung keadilanan cek sahabat aturan perangan be lah maksud ulah selamanya na salat lantas kumaha tuh kami atau masyarakat saat lamun jelema nu manut cilaka jelema nu nurut cilaka atuh kudu kumaha dengekeun ulah dituturkeun instruksi